Pasti bisa kadi tuh ngamol jadi artis. Kami kan ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di mana geus nembe wilayah kieu? Terus sekarang jadi artis. Anak zaman ayeuna. Punten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Neng Wiwin, mangga tuh kalau betul. Nuhun mangga ceu, Fitrina aya teu? Oh nya atuh kedah pipiliaran heula. Nuhun mangga ceu. Aya naon Win? Hayu atuh urang ulin. Hayu, Kamana? Kamana wae aku mah cigna. kela atunya orang berbejala ke si Mansi. Sok ulah lila GPL. Atuh mun di deket kieu mah teu kudu mawa motor. Baiklah tadi geus kieu. Sareng Wiwin aya naon? Biasa wae na urang ulin ah. Mencek budak zaman ayeuna mah hang naon gitu. Hangot meureun, hang naon? Hanaang meureun. Tah eta cikurang teh moal ada teu boga jakit naga. Guys, tadi urang di imah ngahayalan jadi artis, cek maraneh bisa moal. Ah, maneh mah sakilas beungeut jiga salapuk tutup hayang jadi artis. Jadi artis mah kudu geulis, kudu pinter, kudu manis. Oh, main kedegat. Jika Selena Gomez kieu disebut juga tutut. Da emang fakta eta mah coy fakta. Tos kayak debat wae, kan Inces Wiwin jadi pusing. Terus ayeuna mah pikiran kumaha carana si Fitri hayang jadi artis. Kumaha lamun kieu si Fitri dibully di video kumaha terus karena itu viral. Apa? Inces mau dibully dia. No. Embung ah. Kumaha lamun jadi vlogger gitu? Oh bener ajaran si Fitri, maneh ngevlog da maneh mah bisa bahasa zaman ayeuna. Iya, tapi coba heula di imah. Sok we atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kayaknya apa Kamila? Punten sama-sama. Perkenalkan mah saya dari Fitri. Oh itu wartawannya asik kalau dilihat ini mah. Fitrinya ada bu. Oh ada. Tunggu atuh ya. Fitri. Gimana pengalamannya? Gimana rasanya? Stop satu-satu. Apa yang Anda rasakan ketika video Anda viral? Tentunya senang atuh. Ini pengalaman pertama Anda terjun ke dunia vlogger? Ya, sama. Mengapa Anda memilih untuk menjadi vlogger? Ya, tentu bayarnya besar lah. Oke, makasih Fitri atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Nu jadi artis bagi-bagi atuh followersna. Ya, sama Nema karena duitnya mencengos. BTW Fitri, selamatnya cita-citana terus kacapai jadi artis. Alhamdulillah Win jeung teket mararane tos mere masukan ka abdi. Nuhun ya Win na. Sami-sami Fitri. Marane tingali ieu nu macakan jadi bintang film. Mana coba. Eta sabaraha bayaranna? Ka kela 1 miliar. Si Fitri banget, Miliar, 1 miliar. Si Fitri wayah kieu can hudang kumaha budak teh? Iya emak ya naon sih. Geraguga atuh geulis ieu teh tos siang bobo wae. Liar si mama mimpi jadi artis. Jadi artis gugah tos siang.
Guys.